aing tadi teh ulah teh ngurak hujan sia mana kumaha. Iya atuh. Kumaha teh geus kieu. Nyaho atuh. Sia da. Geus mingguan raat. Oh, iki ngono ka magrib, balikna magrib. Tapi ka isi ge isu kue balikna. Ya mah maksakeun we. Najis lah. Barasih ke. Oh, maksakeun we. Hah? Cing aku majal mati teh. Borok bae. Montong. Ulah. Nah, Yo, keun wae batur ka kitu ka urang, penting maneh ulah kitu ka batur. heuh gitu. Ya heueuh. Wah, cek saha eta. Keun wae batur berbuat jelek ka maneh, nu penting mah maneh ulah, keun wae engke dibalasna ku Allah ieu. Oh, jadi keun wae batur kitu ka urang, asal urang ulah kitu ka batur. Heueuh ding, keun wae engke dibalasna sama ku nu di luhur ieu. Teu mah tong teuing hariwang. Oh, heueuh atuh sal. Heeh. Nah, eta. Nah, naon ket? HP aing. Heueuh tahan. HP aing. Tahan. Tahan. HP aing kunyuk, lain tahan. Bawa eta. Tahan. Tahan kumaha sih teh oding? Pancek maneh ge. Keun wae batur kitu ka urang asal urang ulah kitu ka batur. Sia mah lain kitu atuh si mah eta mah ngahaja anak kumaha itu HP aing oding teh boga deui. Enggeus sal, engke ge dibales kudu di luhur. Labok tak kunyuk sia langsung dibalas tak kudu di luhur.